Neul mimiti nama ka bagian bangku anu juru teh hanya akal kaberangan ari heug di bangku anu kosong nya kapaksa we dipilih. Sabangku jeung Maman Sarman budak bager tapi rada telat arti pelajaran. Bikin kuring sabangku mah jeung saha wae oge enteu naon. Ngan ka bagian bangku juru jajaran pahareupna rea rugina. Katutup pemandangan henteu siga di tengah komo bari di tukang bisa neteu prani anu rambutna panjang galing muntang. Terus bisa ngarep-ngarep ngalieu heug tuluy imut. Imut rani mah mata ngageduk kana angen. Ari ieu bangku di juru bari bangkuna oge rea anu ngolongo jeung pinuh ku coret-coret henteu pugu. Atuh ayeuna mah unggal nulis teh kudu ditilaman ku buku. Kuring sorangan resep tulisan lamun aya guru telat asup atawa aya halangan teh. Mimiti nama peda hujan hampir unggal poe sakapeung ti isuk-isuk geus girimis. Untungna teh beuting kajadianana kelas kuring kelas 11A runtuh. Geus lila anu bocor mah aya tapi diantep. Ari gebruk teh runtuh atuh jadi berita di koran. Kuring sabatur-batur dipindahkan ke kelas 10A. Kelas kuring ke bagian asup isuk-isuk, kelas 10A bagian berang. Bangku teh panjang, daker duaaneun. Tapi kolong nama sewang-sewangan, di tengahna aya sekat. Di kolong bangku kuring mah tara kosong. Pasti we sok aya lamaran-lamaran kertas kosong. Lamun aya guru teu ngajar, kertas teh sok ditulisan atawa digambaran. Karang sajak di SMP keneh kuring resep. Tara disimpen di kolong kertas anu geus ditulisan mah tangtu we bisa dibaca ku batur era. Hiji poe keur nungguan Bu Santi guru bahasa Inggris kuring nulis sajak. Cek beja Bu Santi moal asup da aya kepentingan ngaradak cenah ka dinas pendidikan. Jadi rada nyalse tulis dina kertas kosong teh. Komo kakara kamari kuring lalajo film Ada Apa Dengan Cinta anu kaduana. Jadi uleng nulis sajak teh ngeunaan cinta. Ngan saacan sajak anggeus aya mukakeun panto oreng Bu Santi. Kuring gancang ngasupkeun kertas salamar ka jero kolong bangku. Tuluy ngaluarkeun buku paket bahasa Inggris. Lamun teu kitu teh heug kanyahoan henteu keur mukakeun buku paket bahasa Inggris. Bu Santi mah sok nitah ka hareup bari terus ngajak ngomong ku bahasa Inggris. Daripada diseungseurikeun ku sakelas, leuwih hade prikat ke beres. Rengse pelajaran bahasa Inggris ditumbu ku pelajaran biologi. Nepi ka bel bubar sakola, poho we kertas salambar teh henteu dibawa di jero kolong bangku. Isukna inget deui kana sajak anu acan anggeus teh. Basa padadang guru matematika telat ka kelas da aya anu penting diobrolkeun cenah jeung kepala sekolah. Rada ngahuleng sabada ngaluarkeun kertas eusi sajak teh. Di kaca tukangna bet aya nu nulisan, tulisanana mah pondok. Sae sajakna abdi oge resep kana sajak. Cenah ngahuleng soteh saha anu wawanianan ngodokan kolong bangku bari terus maca tulisan kuring. Maman gideg basa kuring nanya, nah aya anu diuk dina kursi kuring saacan asup sakola tadi. Nah aya naon kitu? Cek Maman kalah malik nanya. Henteu naon, ngan aya nu nulisan kertas kuring. Anu asup beurang meureun kelas 10A. Kuring satuju, sigana budak kelas 10A. Lantaran penasaran, bubar sakola teh henteu langsung mulang, jajan heula di kantin. Basa kelas 10A arasup, kuring noong tina kaca. Tah, ayeuna mah leuwas teh nyaan. Sajungjungan mah siga anu lilingieun, suku ngadeg-deg, henteu kitu kumaha atuh. Bangku kuring teh oreng dipake ku Widyastuti. Bentangna di sakola kuring mah nya pinter, geulisna mapakan bentang film. Bager deui. Sigana sakabeh murid lelaki di sakola kuring harayangeun akrab ka Widyastuti.
ngantong boro akrab hayang wau oge mikir teh kudu uleng. Ari kuring ayeuna bet kabeneran aya jalan pikeun wawuh malah bisa jadi akrab. Apaan manehna teh muji sajak kuring. Di imah sajak teh dibaca deui. Susuratan jeung angin dang daunan maluguran. Kuring masih anteng ngalamun naha berkangen ka anjeun. Sajak eta anu dipikar resep Widyasuti teh kuring seuri bari anteng ngalamun. Ingat kumaha imutna Widya, cureleuk panonna, halimpu sorana, rambutna anu nyambuangkeun seungit. Kuring gancang neangan di kertas kosong rek nulis deui sajak anu leuwih panjang. Anjakal emak kabunga gentraan nitah dahar heula. Tuluy nama nya nyambung komunikasi jeung Widya teh. Unggal isuk barang nepi ka kelas kuring gancang ningali kolong bangku pasti aya tulisan Widya. Nah ngomentaran saja kuring atawa manehna oge nyimpen sajak anu ditulisna. Hasilna kuring kungsi dititah ngerjakeun soal dina bor ku Bu Santi lantaran cenah di tadi kuring surak seuri sorangan. Malam minggu nah kenging amang ka bumi Cekuring dina kertas salembar teuing anu kasabaraha kalina silih kirim tulisan teh. Entong hoyong pendak mah ambeng we ka dieu atuh pasosonten tabu limaan. Bales Widya dina kertas eta keneh. Tang tuwe kuring atoh lain meusan hayangna mah ngagorowok ngarah batur sakelas nyarahueun batur sasakola ketang sana nyarahueun oge leuwih hade. Poe eta kuring 2 kali disetrap lantaran cenah ulang-ulang sorangan sakapeung surah seuri jiga nu gelo. Henteu ambek apaan cekolot oge anu keur bogoh mah siga anu gelo. Sorena nya we Widya nungguan di hareupeun sakola. Sakola teh geus simpe. PMR, silat, literasi, ekstrakurikuler anu poe eta latihan geus tadi balubar. Mitina mah rada asa-asa ngajak ngobrol teh. Komo deui da anu ratug dina dada henteu bisa diajak tenang. Tapi terus namah lancar. Sagala diobrolkeun, nyaritakeun film Titanic, sajak-sajak anu diterjemahkeun ku Rustandi Kartakusuma, sajak ETRS jeung rea-rea deui. Tapi bahasa obrolan beras kana film Ada Apa Dengan Cinta anu kuring resep. Widya bet ngalamun aya anu ngalembereh dina pipina terus malah mulubut bari nginghak. Kunaon? Cek kuring tapi henteu wasa pikeun musak anu ngamalir dina pipina. Widya gideug bari terus nahan inghakna. Tos bade magrib abdi bade uwi. Tenah. Ieu bilih bade maca. Sanggeus ngasongkeun buku, Widya guragi rulumpat. Kuring udag bari gegeroan. Arek nganterkeun oge henteu diwaro. Di pengkolan sakola Widya mengkol. Di udag teh kalebah dinya geus henteu kanyahoan deui tuluy ka mana. Di hareup teh jalan lempeng, maknya meni gancang-gancang teuing lompatna teh. Rei, muringkak sabulu-bulu. Moal gitu saukur lamunan. Tapi direret teh kana leungeun aya buku tulis anu tadi dibikeun Widya. Di harita henteu aya deui komunikasi. Unggal nyimpen sajak di kolong meja, henteu aya deui anu ngomentaran. Di suratan henteu dijawab. Malah hiji poe basa ngahaja mugat Widya balik sakola, rada ngahayab awak teh. Geuning geus aya nu nungguan, si Wawan kelas 12D. Meni akrab ngobrolna teh, malah terus jajan teh kotak hiji kuduaan. Balikna Widya dibonceng. Di jero dada kuring siga aya nu kahuruan. Isukna bismillah we rek ngontrog ka Widya. Ngahaja bubar sakola teh henteu mulang, jajan baso we di kantin. Api-api maca buku, tapi da pikiran mah tinggal layang ka mana. Waktu bel istirahat di sada, gancang ka kelas 10A. Reka kantin, Widya teh jeung batur sabangkuna. Ngan kukuring dipegat. Sieun katinggal dina mah Widya teh,
da kuring negor semu ambek meureun. Tapi sanggeus ditinggalikeun buku tulis eusi sajak-sajak manehna, Widya daekeun deui ngobrol duaan. Ieu mah sanes buku abdi, tingali we namina Widya Astuti. Nami abdi mah apaan Widya Astuti. Tiasa ngantosan abdi wi sakola? Nuhun, antosannya Kuring ungeuk, ambek teh henteu budal atuh. Ongkoh deui, dipikir deui. Kudu ambek sagala. Kabogohna oge, apaan kuring teh lain. Balik sakola, Widya nyamperkeun deui. Wawan oge anu nungguan ti tadi malah milu nyamperkeun. kenalkeun ieu Raka abdi. Cek Widya. Wawan imut bari ngajak sasalaman. Tangtu we kuring anu tadina rada panas hate jadi era. Untung we Widya jeung Wawan henteu apal naon anu aya dina hate kuring. Urang kabumi we atuhnya ngarah ngobrol naraoseun. Cek Widya deui. Wawan rada kerung, da meureun henteu ngarti naon masalahna. Kuring ungeuk we satuju. Mimitina mah kuring teu pati ngarti naha resep ka Widya Astuti teh jadi pajejeut mamawa lanceuk jeung kolotna sagala. Atuh Wawan salaku lanceuk Widya, Pak Egi apana Widya, kemudian indungna Widya katingalina teh sarua bingungna mimitina mah. Tapi jujutan caritana mah jadi siga kieu. Astuti teh budak bapak anu cikal, lanceuk Wawan jeung Widya. Cek Pak Egi sanggeus ngahuleng sajongjongan. 5 tahun ka tukang. Astuti asup ke SMA. Hiji dinten pas sore, bebeja rek nongton Ada Apa Dengan Cinta. Janjian cenah sobatna anu dihareupeun sakola. Di harita Astuti henteu balik deui. Kemudian nanggep Widya siga anu alim ngupingkeun. Harita oge cenah gurber ka itu ka dieu anu neangan. Babaturan Astuti alias Widya Astuti horeng henteu aya saurang oge anu apal. Lapor ka polisi, pengumuman dina televisi, nempel brosur dina tembok-tembok, tapi Astuti siga anu ngaleungit. Bapak, Ibu jeung barudak puguh reuwas. Asep saurna kenal ka Astuti, malah sok komunikasi. Kumaha dongengna teh? Balik teh bari ulang-ulang. Lamun teu kaalaman mah asa moal percaya. Balik sekolah, Widya megat di hareupeun kelas. Poe-poe biasa dipegat ku Widya pasti dikarasepeun. Tapi ayeuna mah bet ngajenghok. Leuwas. Padahal mah geus dibayangkeun hiji waktu Widya atawa Wawan pasti ngadatangan kuring. Siga aya Bang Baluh anu ngabagel dina dada. Kahayang mah diuk oge pindah ti bangku juru teh. Tapi da eueuh di bangku kosong. Babaturan eueuh anu daekeun tukeran bangku. Hoyong ngobrol tapi anu rada rine. Asep iraha tiasana. Cek Widya. Kuring ngahuleng sakedapan. Iraha wae oge tiasa, tapi ulah di bumi Widya. Asa pameng bapak sareng ibu Widya ngiringan ngobrol teh. Asa teu tega ningali ibu nangis wae geuning. Pok teh asa-asa. Kumaha upami pendak di baso ge boy wae. Wi sakola, Widya mau langsung ka bumi. Ongkoh deui awawan ulang tahun cenah bade traktir. Kuring ungeuk bari seuri. Widya teh katingali alum, sedih meureun, sanggeus dibejaan, kuring kungsi komunikasi jeung lanceukna anu ngaleungit 5 tahun ka tukang. Tapi masih ingat kana ulang tahun lanceukna. Meureun cek pikirna sakumaha sedihna oge kahirupan mah kudu terus lumangsung. Baso ge boy teh kawentar di kota kecamatan kuring mah.
Pangpangna barudak rumaja jajana teh sok didinya. Selain di jero wewangunan, aya sababaraha meja anu ditiungan ku papayungan. Handapeun takal buah. Ngareunaheun tempat nama bikin ngobrol rame jeung sobat. Beurang rame nama basuge boy teh. Atuh numbu deui rame teh sabada magrib. Ari pas sore mah sok rada kosong. Harita oge basa kuring manggihan Widya jeung Wawan di basoge boy teh saukur aya tiluan anu keur jajan teh. Kuring ngarahuh basa Widya jeung Wawan hayang nyaho kumaha mimitina kuring komunikasi jeung Astuti. Atuh derekdek kuring ngadongengkeun ti mimiti hanjakal kabagian diuk di bangku juru nepi ka papanggih pas sore jeung Astuti. Teu diterangkeun kuring atoh barang apal Widya oge diukna di bangku juru mah. Nya teh Astuti mah karesepna kana maca sajak sareng nonton film. Saur ibu, apaan harita teh Astuti bade nonton film Ada Apa Dengan Cinta cenah. Tapi teras henteu eueuh deui. Cek Widya. Ari Asep terang, atanapi ngarasa aya anu aneh. Nah, bat kabagian bangku di juru. Henteu. Widya mah asa aneh. Ti mimiti oge bet resep dina bangku juru teh. Terang naon sababna? Kuring gideg. Sabab bangku juru teh bangkuna teh Astuti. Reuwas teu reuwas ngaranguna. Reuwas bet kadinya leokna carita Widya. Teu reuwas da basa balik di imah Widya oge geus aya pikiran kadinya. Tapi da kuring henteu bisa nembalan. Buku teh henteu saukur di tulisan sajak. Tapi aya oge catatan seperti diari. Tidinya Widya apal teh Astuti tadina di bangku juru teh. Tapi da eta mah pilihanana henteu siga Asep anu kapaksa. Teh Astuti mah resepeun ka bagian bangku di juru teh. Kuring saukur ungeuk. Asa geus ngabade bakal kitu caritana. Apa mah sareng mama katos lami oge ngaikhlaskeun teh Astuti. Janten alim kapanjangan maluruh beja ti Asep. Cek Widya deui. Tapi Widya mah jeung Awawan berpenasaran. Matakna panuhun ka Asep. Kumaha lamun Asep kontak deui. Samemeh ngajawab teh kuring ngalieu heula ka Wawan. Cara nama seperti anu mimiti we. Bisi Asep aya pamenta, lamun Wawan bisa mah pasti diturunan. Saknyana kungsi diteruskeun nyimpen sajak dina kolong bangku teh. Tapi henteu aya direspon naon. Tapi aya anu acan didongengkeun ka Widya jeung Wawan. Basa di bumi teh henteu didongengkeun salengkepna. Asa henteu tega ningali ibu nangis wae. Widya curinghak ngadanguna. Basa pendak pas sore teh, basa obrolan beras kana film Ada Apa Dengan Cinta. Teh Astuti teh bet nangis siga anu kanyerian. Terusna nyebutkeun eungap jeung hareudang cenah. Sabaraha kali kituna teh. Naon maksudna? Cek Wawan, kuring gideg. Kudu di aku, kuring kungsi mikir anu lain-lain na anu Widya. Nya kontak henteu kahaja jeung lanceukna anu leungit teh meureun jalan kuring deket jeung Widya. Malah kahayang mah terus wabogohan. Tapi kadienakeun pikiran kitu teh disieukkeun sing jauh. Henteu rek kitu kumaha atuh? Unggal poe asa gegebegan. Anu karasa teh Astuti lain leungit, tapi geus teu aya di kieuna. Artina kuring teh kungsi kontak jeung jurigna. Nah, aya kitu ari jurig. Di sakola teh sok hayang gancang balik, sok keung teu pupuguh. Komo barang sadar sok aya budak awewe, budak kelas 11D anu sok kanyahoan neuteup ka kuring. Putri Sulastri ngaranna, budak cicingeun, karesepna nyorangan, katingalina teh henteu boga sobat deukeut. Jujur we, kuring reuwas jeung ngadegdeg. Asa Putri Sulastri megat. Entong sieun Pokna teh siga anu nyaho kaayaan hate kuring. ningali Asep siga anu bingung. Putri teh hayang ngadongeng. Sugan we aya mangpaatna keur Asep. Intina dongeng Putri Sulastri teh kieu. Tidak leutik cenah Putri teh ngerasa aneh.
manehna teh bisa ningali naon-naon anu henteu katingali ku batur. Mimitina mah tang tuwe sieun jeung bingung, tapi saterusna mah biasa. 5 tahun ka tukang, masih SD putri teh. Pas sore ngaliwat ka hareupeun SMU. Ari pek aya nu ngablesat, lumpat bari ceurik. Budak awewe di jero sakola. Sareretan mah eta budak awewe teh mirip pisan Widya. Lumpat anu sakalumpat lampet, da putri oge hampir katabrak. Kamana lompatna eta anu mirip Widya teh? Cek kuring panasaran. Duka terasna kamana mah nganjolna teh di jero sakola. Duka kumaha, kuring anu mimitina sieun jeung gebegan teh bat percaya ka Putri Sulastri. Matak kuring ngadongengkeun Teh Astuti lanceuk Widya anu leungit 5 tahun ka tukang. Nya oge henteu salengkepna. Ari ayeuna Putri masih bisa ningali anu araraneh. Sakapeung mah katingali keneh. Apal atuh Asep kungsi panggih jeung rohna Teh Astuti. Henteu, tapi sigana eta sanes rohna. Sigana eta mah pagawean jin korin. Apaan cek guru agama. Unggal jalma teh waktu dijurukeun dibarengan ku jin korin. Jin korin eta anu bisa ngawujud jelema anu dibarenganana. Meureun jin korin eta anu ku urang sering disebut jurig atawa riwa teh. Kuring ungeuk. Sugan we aya mangpaatna keur Asep. Tapi tong we beja ka saha Asep kungsi ngobrol jeung putrinya. Oge ka Widya atawa ka Wawan. Panuhun tong we beja ka sasaha ngeunaan putri. Cek putri salemeh ngaleos. Tadi nama moal dibejakeun ka sasaha obrolan kuring jeung putri teh. Malah mah rek dianggap kuring teh henteu kungsi panggih jeung putri. Tapi basa balik sakola, Widya jeung Wawan megat deui, hayang ngobrol deui cenah. Basa panggih teh dibaso geboy. Widya mikeun kertas salambar, aya sajak dina kertas anu geus koneng teh. Tulisanana hampir henteu kabaca, da ditulisna ku potlot. Sajakna teh kieu. Hirup anu eungap jeung bayeungnya diurup ku sagala kahayang. Liraga di panjara tembok saukur bisa mabuk. Tang tuwe kuring ngahulang. Sabil di jero dada teh niat mah moal ngabejakeun ka sasaha ngeunaan obrolan kuring jeung putri teh. Tapi beterus ras ka itu ka dieu nya geus teu aya pikiran miharep deukeut jeung Widya, malah bisa bobogohan ngaliwatan kajadian-kajadian anu aheng ieu teh. Tapi lamun diputus kanyaho teh cukup ke kuring sorangan, rarasaan teh aya nu keur katidersa. Matak bari niat hayang ngabantuan, sugan nya kasebutna ngabantuan. Kuring nyarita kieu ka Widya jeung Wawan. Kasimpulan Asep aya naon-naon anu aya hubunganana jeung Teh Astuti di jero sakola, di jero tembok. Kumaha lamun urang ka Pak Edi, kepala sekolah urang, apaan anjeunna mah aya 10 tahunna terus ngajar di dieu. Nah, bet nyimpulkeun kitu, Sep. Wawan kerum. Pokona aya nu ngadongeng ka Asep anu aheng oge. Jadi henteu kudu ditalungtik saha-sahana. Yen aya kajadian henteu biasa di sakola 5 tahun ka tukang. Geus sapuk mah tiluan terus ka bumina Pak Edi. Mimitina mah Pak Edi teh ruwaseun, tapi sabada diterangkeun kalah ngahuleng, tapi terus ngadongeng oge. Basa Astuti kabejakeun aya nu nyulik di sakola teh nya keur nembok pager tukang. Babalongan taman oge di ruang ku barangkal tuluy dipelur. Saur Pak Edi, ngan eta anu keur dibangun harita mah ngan saeutik. Matak pagawean oge ngan duaan. Ari anu apal pisan kana diculikna Teh Astuti saknyana Ibtu Ridwan ti Polsek. Basa didatangan ku kuring jeung Widya katut Wawan sarua ngahulengna jeung Pak Edi. Meureun pedah eta teh kasus anu geus lila, tapi tungtungna mah satuju nundunan kahayang kulawarga Widya. Nya kulawarga Widya teh ngarasa panasaran hayang ngabongkar tembok jeung babalongan anu di ruang. Penting-penting ngabongkar teh saukur disaksian ku kulawarga Widya, Pak Edi jeung Pak Soleh wawakil ti sakola. Ibtu Ridwan jeung anak buahna
jeung tang tuwe kuring. Ibu Dian maninga guk-guk barang kapanggih aya tulang taleng dina bebalongan anu di ruang ku barangkal. Tulang taleng teh dibungkus ku boeh dipulasara sakumaha mistina, dikuburkeun di makam kulawarga. Hari tukang tembok anu 5 tahun ka tukang ngaruang babalongan teh Sutar jeung Didi. Harita keneh disusul kalemburna ku balad-balad Ibtu Ridwan. Kulawarga Widya mercayakeun panalungtikan saterusna ka pihak polsek. Kuring sorangan ngarasa aya anu ngemplong dina hate. Lain pedah sabada nguburkeun tulang taleng, Widya nyamperkeun sasalaman meni pageuh nyepengan leungeun kuring. Bari neuteub meni antep. Nuhun Sep. Cenah halon. Dina pipina ngagarenclang anu ngamalir tina juru panonna. Kuring unggeuh. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.